Bebelang anu di tenggelan akang ngebelaan teh hatur nuhun atuh si gelo Alah, moncong dicongeng ke siapa kurang ajar? Hah? Uyuk. Gatot Kacapan menegara Astra Jingga Dawala di hareureyan kudu demit atuh cul kanu nyanak dorna kitu kaayaan mah ya anu nyanak dorna Badra Dewa nyata nyamperkeun jalma anu nuju ngolah tapak teu aya sanes Prabu Batara Kresna nuju ngolah tapak. Sampurasun Patapa
Kaget kunirahan ningali kaget kunirahan ningali patapa Sampurasun patapa lain kula dek ngaganggu ngan kula dek ngapejaan sabab kaayaan marca pada beki harengeheng ay samarukna meureun teu korupsi gera nyaring sampean ulah rek nyiksa awak eta teh nganung harticul kana kawajiban da kula ge apal anjeun pangna tatapa teh ieu maksud pribadi teu aya patula patalina keur kapentingan nagara jeung bangsa gerah hudang hei patapa nyaring sampai nyaring nyaring lilir yang berbangun lilir yang berbangun kayang impen sare sakedapan naon maksudna sampean ngaganggu kakaula nu keur tatapa ya hampura leuwih teu heula he patapa saha sampean ngaran kaula Kresna urang mana kaula raja nagara Dwarwati sajabana ti raja kaula teh Batara ya geus sabaraha poe anjeun tatapa aya kana 2 bulan kaula 2
2 bulan tapa naon udagan sampean tapa kaula teh keur neangan pusaka kaula anu teu aya kalengitan pusaka anu kasebut sakra udaksana senjata sakra leungit teu aya pangih henteu ku jalan tapak henteu atuh nanaonan anjeun teh cilaka kudua kutilu kahiji anjeun geus culak ka nagara jeung ka bangsa nah eta lain korupsi kresna mikir anjeun lamun tatapa teh kau lagi apal anjeun teh melebu ka mana kresna menta argumentasina menta data-data nu otentik nah anu eueuh bisa diteangan ku cara tapa cing mikir bari jeung cul kawajiban anjeun teh hiji raja nagara Dwarwati anu geus sanggup waktu diistrenan geus diwakafkeun eta jiwa raga anjeun demi negara demi bangsa tapi nah geuningan anjeun ayeuna nyiksa awak demi kepentingan pribadi nah eta lain korupsi jawab sarjana seni kaula moacul kana tatarik karuhun kaula tuluy karuhun kaula geus ngabejaan di mana aya pasualan pek gerak tatapa jeung puasa init kudu bari cicing lumampah ulah ngalengkah kunaon anjeun bet ngaganggu ka kaula lamun keheul kana kalakuan kaula model kieu ieu mah urusan kaula urusan anjeun we atuh pikiran nah kaula ngarugikeun ka sampean ya lain kaula anu rugi tapi rakyat anjeun nu ditinggalkeun kapan anjeun geus aya patula patali raja geus sanggup kepentingan negara jeung bangsa nepi ka toh pati jiwa raga tapi kunaon ayeuna tatapa di dieu kepentingan sorangan Kresna bari cicing lumampah ulang ngalengkah lain nganung harti kudu tatapa dek melebu ka mana nyanyahoanan sampean Rasul pangeran oge teu bisa melebu Rasul pangeran oge teu bisa angkat nyalira tapi diisrokeun dimi'rajkeun hartina diangkatkeun lamun maneh ini nyanyahoanan saha nu rek dituju ku sampean jawab init bari cicing lamun init malengkahkeun suku ngan hate cicing hartina istiqomah jejeg anceg ulah ungut kalinduan ulah gedag kaanginan eueuh deui semakeun anu wajib lintang ti Allah eta hiji lumampah ulah ngalengkah ai init-initan ka mana wae eta hate tong loba lengkah tapi jejegkeun kanu kawasa nu cicing nama hate Kresna anu cicing nama pamadegan ulah ingkah-ingkahan hartina istiqomah
ya ngahulang sampean cing eta kan nyontoan tebalik ke raja-raja sejen sedegen anjeun teh Batara pimpinan raja-raja sadunya les bari jeung pengaman dunya tapi kunaon cicing ngacentu di leuweung kahujanan kaibunan kapanasan nyiksa awak tong boronya ka batur diri sorangan geus diri pikanya sampean musyrik go hartina kagiles kuroda alam sampean kresna yang ngartos dugi ka kitu bulan naon hasilna tatapa ayeuna mana nu diteangan ku sampean ayeuna mungkin teu neangan bari cicing mampah teu ngalengkan he sang raja ya upama ditalaah ku kaula eta ucapan sampean teh ngabejaan ka kaula ngageui ngan anjeun ulah ngahina kaula tatapa nya naon hasilna lain ngahina kaula hasilna aya naon kaula menang ilmu menang ilmu ti saha ti sampean dieu aya barokahna cing inget sampean cing ngahormat kana laku batur ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana sakabeh pagawean manusia anu teu guna gunana kaula tatapa ayeuna kaula kadatangan sampean ngabejaan ka kaula yen hirup teh ulah kieu eta teh sami wae anugerah salira nah aku sampean teu dianggap menang ilmu kaula tatapa sampean tengah hormat karena cara jalma liat lain ladang lain belalang hormat kaula kadar kaula ninggalkeun kerajaan aya wakil kaula ya kresna aya akibat doh aya mamala ditinggalkeun ku sampean karaton aya nu nyicingan aya nu kesempatan tina kesempitan mah setiap raja lengah didinja cing inget dijieun kesempatan bakal loba hileud palsapahna setiap tatangkalan anu jadi di alam dunia pasti aya hileudna di negara Dwarwati ayeuna aya raja anu ngaran Kresna ngaku-ngaku Kresna sabenerna anu maling eta cakra teh eta jelema abeh dipersaya ku sarerea ku haye kula dek ngabejaan sangkan salamet eueuh deui pikeun neangan cakra mah eta jelema geura usir anu sarupa jeung anjeun sabab bakal nyilakakeun balarea bakal perang dunia anu luar biasa aya nu nyicingan kerajaan ya wah aduh mamala teh Gusti moal pati-pati anjeun ngabejaan kitu lamun teu nyaah ka kaula ieu jauh tina dugaan beungeut mode kieu dedegan mode kieu biasa mah jalma jahat
gening nah anjeun teh lamun ditempo ditoropong batin sampean bet bersih-bersih deui jemar sampean nuhun jadi sampean pangna ka dieu teh dek dudukun kaula teh boga anu gering ieu jelemana pangyageurkeun sabab bubarna aya di sampean mah kagungan Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar bisa ngahuripakeun pati sajabaning pasti mangga panglanongankeun ieu jami kitu tresna ieu teh dibawa Anger Batara paman teu damang leres Anger bade dikumahakeun mang teh duka atuh paman da salira teh geuning aya nu nyana ku ieu Ponggawa saurna mah panglanongankeun mangga teh teuing manawi kitu oge mung ieu mah syariatna muga-muga we kabul aya di Maha Agung salira oge kedah ngadoa hei Ponggawa iya memang kaula gaduh ai ieu Kemang Cangkok Kemang Cangkok Wijaya Kusuma Kemang Cangkok Wijaya Mawar waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya damang dorna damang teu sakara-kara tina teu damangna alah Anger nuhun Anger namun teu karasa naon-naon ieu mang teh cager Anger nyeri kana disuntik deudeuh paman nuhun aya keneh nu karaos teu aya sehat ade jag-jag belajar sehat mang teh hararampang deui itu teu sakara-kara dihara seperti dihara nah mun asakeun aku guna-guna teu sangka ieu jalmi aya sugan mang dek dikulum geuning bade dilanongan nuhun kisilah ya naon hubunganana sampean jeung Kombayana ke Anger kumaha ya dorna caritakeun heula ka karesna punten mang teh diculik laras ku Padma Nagara ku Setiaki Tuang Rayi pajarkeun teh cenah diutus ku Anger nya ku Anger ti nagara Dwarwati pikeun nyulik mang aya di tengah leuweung mang teh dipaehan ku Padma Nagara cenah mah ditugas ku Anger Batara yen mang teh kedah dipaehan geuning buktina mah kalah dilanongan ieu anu nyanak sampean ka itu teh saha Satyaki mung mang teh diculikna ku Gatotkaca mung di tengah leuweung mang teh dek dipaehan ku Satyaki sumping ieu si Cepot si Dawala oge terlibat karena penculikan emang jadi anu sumping ka Sokalima teh Gatotkaca Padma Nagara Cepot sareng si Dawala opat jelema pasti bakal terlibat karena penculikan kena hukum eta jelema aduh salira anu miwarangna salira anu jadi dalangna kumaha ieu teh naon maksudna paman salaresna kaula teh tatapa lami aya di dieu teu bebeja kanu di karaton teh salaresna mah kalengitan sakra teu aya nu ningaeun Anger tapari dieu teu aya
Nah iya keke paman kumaha parantos nya sakit atuh kula dek naroskeun tadi ka kuping yen Astra Jingga Dawala Satyaki Gatotkaca bakal terlibat penculikan nyulik saha nyulik Dorna dek di kumaha cenah dek dipaehan geuning buktina dicagerkeun dek ngahukum naon anjeun ka eta Gatotkaca naon anu digugat da kudu aya barang bukti kudu aya nu dirugikeun da teu aya korban di lebah dieu nah anjeun dek neken eta 4 jelema anu nyulik nah mending urang gawe bareng pikeun newak eta kresna mamalihan anu aya di nagara Dwarwati sabab eta anu jadi ulun-ulun kajahatan urang koalisi kieu mah yeuh beres ieu mah urang mendeng ya laras anger upami teh mah ayeuna padma negara kengeng hukuman naon barang buktina da emang cager bihari-bihari emang sehat saha nu dirugikeun dumae tangan cam ada proses sama mangkru kieu ke nah ieu teh saha atuh nepi ka bebela papanggih ka kaula teh kakarajeng sampean cing saha nu sabenerna sampean cing aden berwes teh saha ieu Sang Hyang Badra Dewa leungitan pelwi hilang tanpa karena jangelek jadi lurah Semar Badranaya itu si eta aduh si lurah ini mah suka teh lain maneh ku suka teh lain ku Cikakak otak berlian ieu aki-aki jadi usul batok bulu eusi madu wajar upama Semar Badranaya narima bintang penghargaan disebut tokoh mas ti Batara Kresna anu geus nyalametkeun marcapada dalamun teh mah ayeuna Panawa nyerang ka nagara Dwarwati yakin ku ayeuna Dorna diculik teh bakal aya perang anu luar biasa hebat leuwih ti pengacara wah jigana adat Buyung Nasution ge eleh tang maneh rampung teh mah mau si luhur si tampul teh moal kuat ka maneh mar todung real bisnis segala eta digaweana teh sorangan deui tara loba batur teu hayang kapuji nyaan lamun kitu mah ieu jelema teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teh katemong bawa-bawa dewa kamanusiaan ieu tiasa janten nu pami kitu mah kulen museurna mah dina gawe bareng geuning Kakang Semar antara Sang Hyang Batara jeung Dangyang nyaeta urang koalisi nyingkahkeun dedemit urang samper padma negara Gatotkaca Astra Jingga jeung Dawala anu aya di leuweung belah ditu ieu mah anu diwayagah teh seun Pandawa nyerang ka nagara Dwarwati amuing bakal perang gede koalisi Pandawa Kurawa sareng koalisi raja-raja nu sanesnya nyerang sampean ieu teh yakin bakal perang dunia anu luar biasa anu hese dieureunkeunana tina barang teu sapira ieu anu jadi pasoalan teh anu maling cakra teh itu anu mangrupikeun salira mangga urang beresan dina waktos ayeuna hayu urang samper pun anak anu aya di leuweung hayu sama hayu anger hayu
Astra jinga dawalapat menegara Gatot Kaca saja bayi tinggal hulang kabungah jeung kabagjaan teu bisa digambarkeun ku carita sanajan sakumaha endahna basa atuh langsung nyerang ka negara Dwarwati. Ayo sembah kabeh hatur kula. Iya pan negara leras Gatot Kaca di mana? Di Pengker kula. Bilih aya nu nyusulan ieu dorna. Bagja. Hutang pati bayar pati hutang. Tenang Batara tenang. Terus sae ieu dorna disiksa ku sampean. Sawios urang paehan ku kaula. Tapi dihareupeun kaula maehanana mangga. Doh. Iya. Ya. Akang. Padma negara keur acting tinggal ieu. Keur acting mah, kerja di sinetron mah. Tempat nis moja
syukur bagja kumbayangan Padma Negara payus mun kula mikeun panghargaan anu saluhur-luhurna ka sampean anu geus bisa mawa dorna ka hareupeun kaula. Hei kombayana maksud anger teh naon ieu teh aja lain maksud naon-naon ieu maneh teh hiji jalma anu munafik ngariweuhkeun Panawa dibere ilmu Kurawa dibere ilmu akhirna bakal diadu domakeun ku sampean. Fitnah anjeun dah leres goreng sangka sampean kresna kaula datangna ka nagara Astina teh jelema nu disiksa tah ieu buktina leungeun kararempreng kusigana mana urang nagara Cempalarja urukan teh apruk-aprukan dijahit nasib tak ku Panu Dewanata dijahit nasib ku Dastarata benar mulang tarima ka Kurawa ka Panawa soal Parasea Panawa jeung Kurawa entong nyalahkeun dorna sabab eta tibu budak keneh dorna can datang geus Parasea benar sisa kuning nu gablok dosa mah fitnah anjeun janji dorna moarek ngamuridkeun ka saha bae oge lintang ti ka Panawa jeung ka Kurawa naon sababna mulang tarima dijahit nasib dek balik ke negara kaula teu bisa awak ruksak diubar aber ku urang Astina ku barudak nu keur main bola nyaeta Panawa jeung Kurawa keur maraen bola lagi ku jeruk nepi ka diubar di parencetan nyaraheun entong loba alasan naon-naon kombayana Padma Negara bawa keluar saranekeun dina hiji tangkal urang tembak ku kaula wayahna we ampun anger kumaha tuh tenang ayo ini api-api nya ayo ini ayo hutang pati perpati hutang wirang bae wirang cakra udaksana nu bakal bisa modalan wayana keun we da aya Raka Batara anu asli ti sapengkeureunana laras anu bakal nyalametkeun ya emang teh moal keuna moal bakal nyalametkeun angere sieun ai paeh mah moal tenang aya kasieun yang wae aya kana hirup atuh sawios ku kaula we urang paehanana haling saya kombayana hutang pati bayar pati hutang wirang bae wirang bawa aing kana pasan juri kita jelema aja aya kasieun tinggali dorna ngompol deuleu ngeleper dorna aya kasieun kaget cakra kanyeri kapeurih kaula ayeuna kabales dorna ieu cakra udaksana bakal dilepas bakal putus ti koro sampean Gusti Utin yo buah saya teh nah aduh sok sia dek kumaha hayang nyaho ya wah nepi ka percis gitu itu dipicen sasieur kan waduh
tarong di bola. tah setan bahaya na abus ka jelema nu berpengaruh teh kitu. Berwibawa teh kitu Kang. Waduh. Nu matak cing waspada euy. Permana tinggal we urang mah. Sanajan datang ti jelema nu luhur paribasana sakirana rek ngacokeun maka deh Sing boga panyaring we di urang. sing boga saringan. Oknum teh deui ayeuna mah wah salah nafsu lunuk. Dek lumpat ka mana anjeun? Ieu sakra. Hutang pati berpati hutang bilang. Iya sia. Yes. Sebut kan otak maneh jalan gini. Wah, jenius atuh. Nah, belah. Memeh init basa init geuning mimiti papangi jeung kaula maneh teu percaya numpes kajahatan maneh boga hiji argumentasi anu luar biasa anak Semar. Wah, Abdi teh atuh profesor di ditu mah abdi teh. aya kitu saya teh. Aduh. Sak kadaharan maneh teh sampeu. Sampeu we pada nama mah. Nah gitu. Ayeuna mah tuang hamburger, hambur duit ger pasea. Fried chicken, hot dog. Pinter nama ngan kabalinger. Kabalinger beda jeung katuangan saya. Beda deui jeung ngadahar sampeu. Kui teh kan. Sabab eta mah lemah cai kuring nu marabadana. Teu. Moal kabobodo teh nya jeung moal kalengitan jati diri. Katuangan geus beda itu kan. Ai sampeu bisa jadi comro. Bisa jadi misro putri noong di ulen kalapan bisa oge bisa getuk lintri kan. aduh nyaan ulah leungit kabudayaan urang ulah leungit tradisi urang bahaya lamun jati geus kasilih ku junti cebot nu mawi. Pasti teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar. Ya inggih. Ieu kresna mamalihan kasabet ku cakra udaksana leungit tanpa hilang tanpa krana si horeng ieu teh anu cicing di alam marakayangan nyaeta anu teu sampurna mulangna ku bumihan teu ditampi ku jagat teu ditarima. Daya sanes nyaeta Bambang Ekalaya anu kantos maotna teh kanyerian kudorna.